Yang bersih sok. Apa nih? Bersihan. Bukan we ai bareng sih mah ya lanjut urang ka dieu teh. Atohon ke aing diburuhan kopi-kopi wae mah udut ke dilanjut urang dibere. Heeh. Sok mana ge bantuan tah. Tuh. Ini kelobasan. Baralah. Ayo. Sok atuh ke kalem. Tak kede di mang duruk eta kurik. Alam. Mana hayang jajan hayang sarimi mana lain? Heeh. Lapar. Lapar. Oh, kalem oke. Oh. Mang duruk ngelalan ning teh ya. Nah, terus kita tinggal ngaduruk, Iya naon yo sih Kak. Kelas ada teh ya ayo. Oh, itu turang layanan panjang kan sama deket. Aduh, sia burik. Teu leh pisan goblok di siana naonan ka aing ngadupak. Aduh. Apura mang nur, apura teh kunaon? Teu kunaon sirit sia tah aing deuleh tuh. Sia teu leh pisan nya aing keur di dieu pana teu kaciri. Handa aing keur fokus ka ngayangan teh botuh. Mana gitu? Tak kena urang ngambai tah. Alah, oi. Wah, tuh dok. Jauh eta mah. Tak kena urang tah aing main ngambai tapi tah deket nu urang mah nganjangku. Ah, jauh eta mah. Hanteu lah deket. Ari itu pandel tuh ku sia tuh. Jauh pisan tuh. Orang layangan mah jauh. Heeh. Ngan eta gelasana panjangnya. Oh, panjang lah. Geus lah sia mah ulah urus kenang layangan buru lah. Oh iya we ya. Mangan duruk ieu. Cairan cek aing mah. Kalem sia. Layangan lagi pangulikeun teh. Oke. Mana panekerna? Geula. Aya panekeun mah yalem. Buru atuh mah ngijing urungnya aing sekarang terkurung itu. Heuh ieu geus dihurungkeun ku aing. Mang Nur, Dia. naon? Tangan. Alhamdulillah. Aing Kenal naon atuh? Jeung ngadurukan ya. Urang keur neangan kai euy. Naon kai? Jeung ngabangun. Bangun naon? Kana japati. Mana butuh kai? Heeh, ieu di loba kai nu saha ieu? Dia nya. Aing. Wah, serius aslina nu urang. Aya sabar tangkal ya 20 Tuh. tangkal lamurenan. Nepikeun ka parat nepi ka itu tuh tangkal jengkol itu tuh batasnya itu tuh. Tinggal handap. Heeh. Parat nepi kana hanjuang itu tuh, ketinggalan teh. Tuh hanjuang tuh nya. Heeh. Tuh itu mah sok ku ente aya. Aya 30 tangkalan itu nu keledena mah. Geus jeung duitan kurang erek, Mang. Oh, ente butuh. Butuh. Ku aing kabeh tadi duitan lah. Ah, wae urang mah ari ka arti mah dijual-jual wae sih. Heeh, hijina teh satangkalan teh ku aing dibeli tah gope we lah. Teh dek ieu mah da ieu mah rada leutik keneh tuh da, Mang. Ulah satangkal geus we urang mah borong kabeh tah top tah. Ti mimiti ieu tanu ieu nya nu badag. Nah, kitu eta tangkal awinan nu Mang Nur. Nu lanceuk aing ka aning sia mah. Tapi kudu aya aing ka ieu. Kalem. Sok. Ya, Dis. Geus we borong top kabeh lah 4 juta urang mah sok borong. Heeh, tuh ku aing diborong. Heeh. Kan ku aing mau kali tuar. Ku aing teh di duitan heula di DP-an heula heuh, Mang. Tuluy ku urang ke di bejaan deui ek nuarna. Da soalna hayang rada gede heula saeutik Ieu leutik keneh pisan tuh da. Heeh, sok wae aing mah asa DP we heula. Ku aing di DP-an heula. Ya. Baraha gope. Atuh lah gope pisan mah 1 juta we lah. Heeh, atuh 1 juta ku aing di DP-an. Ya. Atuh bari ngobrol teh udud atuh. Kitu mah udud buat. Biar aku sia mah. Biar aku. Heeh. Mari atuh. Ujung masyarakat ujung, mesernya. Kayak atuh urang beli ududnya. Nah, Ada, heeh. Heeh, soknya. Susu hiji urang. Hah? Susu. Aja minum. Daguan atuhnya. Heeh. Ya. Peupeuje. Kade ulah loba ibur kancek aing nya. Moal tenang asal kieu we aing ka aing mah. Nyalem. Di kieu ge aing mah repeh. Nah, diuk lawe nya.
Santai bae lah. Ya, Burik. Aing sekali deh ngomong ke mananya. Pepejeh ka hade aing mah. Ulah ibu kalau cek aing. Wah, tenang. Asal aya kieu we aing minta piye lamun apalin ada yang dijual. Ulah mau ngaran aing mah sieun aing mah. Oh, tanggung jawab aing. Heeh, tanggung jawab mang gue ulah bukan mah ulah terkait jeung ngaran aing we pokon mah nya. Heeh, sia mah nyaho aya ieu we ti aing. Heeh, tak gitu ngerti. Heeh, geus. Sing daguan, ayeuna masih didis. Nah, masih rokok. Beli rokok naon, Mang? Naker naon geuning, Mang? Beli rokok segala. Pas, Mil. Super. Yo. Keur di mana? Kayak duitnya sa, wingker ngilikan heula kai di tukang. Ngilikan kai di tukang? Heeh. Ti Mang Nur. Keur ieu kai jeung Mang Nur di tukang. Heeh tuh. Nya. Heeh. Hayu sa. Ayo. Nah, Mang Nur ngejual kai di tukang susah. Ada Mang Nur mah teu bukan kebun di tukang euy. Tinggal gitu. Tinggal emang. Datang aja teh gelas deh pisan deuleu teh. Aji mina aing bae lah yang penting mah tegas saya. Bumi. Oh mina kalam. Ada atuh maneh teh. Ya, jeung mana teh? Ah, nuhun. Yang udut teu kuat. Heeh, aya udut teu kuat maneh mah. Wah aing ayo. Geus ku aing duitan ayeuna nya. Hah? Di duitan ayeuna. Ek di DP-an ek duitan. Oh, di DP-an. Sok. Jeung tah. Ya 1 juta ya. Hitunglah bener. Ji 2 3 4. Oh, siap 1 juta. Ya nampi urang artos nanya. Ngembuan. Ke gue eta mek dituar irah-irahan namanya. Pokona mah lah samingguan deui meureun, Mang. Gue. Ya udah di bawah. Urang ek diilikan heula kalembak. Ini minuman we anu dinum ya? Tuh pokoknya watasna itu nu aya jengkol itunya. Nu belah dinya tah nu belah kilirna tuh nu aya itu tuh hanjuang heuh. Heeh, bukan nama jajaran bedinya we nya. Heeh. Gue nya. Yuk. Sok wae bisi ek diilikan kalang heuh. Sok gue nya disnya. Yuk. Lumayan euy Mang Nur belegug anjing. Ieu ku aing dijual 10 jutaan mah meunang ieu mah. Da loba kieu tangkalna. Aing meuli ti Mang Nur 4 juta. Lah lumayan we gede bati ieu mah euy. Ngeunahna ieu. Seger ya aing. Aduh. Ya. Cair anjing. Aing biasa misi. Tah jeung jajan. Lu kok sakieu bisa aing mah. Sia mah mah sakitu ge atuh. Kok aing pada bejakeun ka Mang Doyo? Ulah atuh sia mah. Peuceuk ulah bibit karajek aing sia mah. Geus atuh tamani 100 sih. Sia mah trek pisannya. Tah kehe. Gitu kieu mah aman tenang. Hade tapi sia awas sia mun bebeja karajek aing. Wah, ya. Bener. Bener. Oh ya. Salah tuh. Oke. Iya kai. Mang Didis. Sa, nangilikan kai nu mana? Nu ieu tah. Boba tuh. Nu ieu kabeh di duitan kuing ka Mang Nur. Iya mah kai bapak urang. Ji, sia geus di DP-an di duitan 1 juta, kabehna teh 4 jutaan. Nah, lumayan pas geuning urang batian bukan nama 10 jutaan mah aya lah ieu sar kabeh kaina. Heuh pan ieu mah kai bapak urang. Wah, nah heueuh. Anjir, atuh aing katipu sah. Tuh Mang Didis mah tanya heula pan tadi ka warung saing nanyakeun ka aing. Aduh, kai teh. Mang Nur mah teu bogaan kebon di dieu, teu bogaan tanggal kai. Anjir. 1 juta aja mending sal di DP-an ku aing ka Mang Nur. Jeung si Burik aja bandingan di dieu na teh. Kumaha tuh? Nyao. Ya geus kumaha deui. Ieu mah kumaha carana ieu yang balik ke duit 1 juta nya. Tangan Mang Nurna. Nyao mantu ka mana jeung si Burik duaan. Aing mah geus bae lah. Bisa lah. Awas Mang Nur panggil je aing ku aing dibabuk ku takal bawang geura.